nong mi HP nu digawe bapak yang tinggal cai kabarnya. Ya Pak. Malah bukti tuh hegla leur jalana. Ya, kalau ya, ayo. Tapi itu budaknya ayah. Naon? Budak dianggap ya. Ayo nama tulang dulu. Halo. Kita jual nang eta mah. Kurang digawe di kieu mana? Heeh, nya. Teman company. Company disiksa sebenarnya. Dah tuh bener kopi. Ning kalah dari yuk kandarkul itu teh. Mun katinggalin ku si bapak mah teh dicarekan. Mau mana tuh? Wak ieu aya geus cacing. Mana? Ulah diheureuyan teh mah galak bapana anjing haji teh ya nu galak. Montong diheureuyan eta mah. Haji itu. Nah, sia mah sieun-sieun teuing hadi kitu patut mayap anjing mah matak ngegel nu kitu mah. Hei. Aya awewe tuh. Itu aya awewe aing ngomong eta. Siap orang heureuyan itu. Siap nih. Naon atuh? Anjing boga buuk kita deket Ciduhan. Anjing ieu mah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Suami aing tah. Bismillah ya mah. Kita numangi kuateun heuh goblok kayak gitu. Kadon pajong deui. Itu dia omekeun deui. Jadi akhirnya atuh saya. Kenalan Bu. Mangga. Tapi izin heula ka bapak. Oke, siap lah. Ulah sama wawanianan eta mah dieu nyarekan bapana galak. Ngomong naon teh teh? Belut dihanap. Belut. Naon? Belut. Oh, keong. Belut. Keong. Belut. Gede meureun. Heeh, gede. Tuh. Kayak digawe. Potong kabari ge pan kabari ge lebaran anjing. Pahang teh berarti air ngalir. Uyung kira-kira lagi. Tuh, ning sawah teh kecahian kabeh tuh. Wah, tahan angin neng. Teruskeun we ge ka bapak. Kali yang neng atuh. We ka bapak teruskeun Yang anak. neng abi mah. Ka bapak. Oh, yang neng atuh ti bapak mah. Marahna ti neng atuh mending oge. Ayo mah. We ka bapak. Kalau kita kalah kabur itu. Aduh, budak teh kadon bobogohan. Hei, kehean teh. Galak bro, beneran juta ya mah anjing. Aya, awas ya tuh. Hei. Patul ka mana ieu aing? Ya di panitura. Hewe da tadi lohor. Oh, sadar. Yap, balik. Ada sampai eta. Ada. Ayo. Aji pedit main antep tinggalin di rumah. Arinya teh kumaha atuh. Kita nungguan digawe teh kadon bobogohan. Dan tepa itu mengajak kenalanmu. Make daek bobogohan kan garelo kitu mah. Dan Bebe ja ka bapak ya naon mata. Bebe ja. nya Pak. Cek aing budak mah nyar-nyar omongan atuh da. Pupuk galak. Hayu diheureuyan. Sia kita kan ningalkeun aing. Cek aing sama teman bejaan. Terus gua bapana teh galak. Teh hayu diheureuyan atuh. Mun sia mah atuh bejaan aya bapana kitu anjing aing mah ripuh labu goblok budak itu. Bukan teh galak aing mah. Aya naon biasa tuh? Keong. Aing ngut barasuh. Coba labu. Jeblah balik. Balik galak lawan. Bahaya. Murah kene teh menang oge siapa yang balik?